Aduh, payuan kebon kieu jalan nang geunan leuweung. A few moments later. Kenapa, Mang? Nasi buat jang. Oh, nasi mat. Heeh. Oke ah. A few inches later. Perasaan tadi geus papang hiji samang ieu. Rarasaan hungkul meureun. Da budak teh sebudak balik wae udah mun ya. Udah. 2 hours later. Balik ka mana kan tadi sebudak balik wae. Itu orang tuh puteran aya rek tadi itu nah papaling we jeung Amang di dieu. Nah, bisa gitu. Ini tamang aduh. Orang sejauh deh. Capek kieu. Eta mah kata limang. Hah? Kata limang. Mau bisa balik sari. Mana deh, Mang mau bisa balik. Ngaranna kata limang mah pasti nyasar deui di dinya rek bolak-balik ka mana oge. Aduh, geus jauh di Lumpang teh. Tapi tong sieun ya. Hah? Kumaha tah? Kumaha? Mang boga carana Kumaha carana? bisa balik. Heeh. Tapi nya kudu dae Dek naon? Kumaha? syaratna Hah? kudu ngagandong mang nikah imah. Lu bener ya tuh, Mang? Awak sagede kebok kieu. Kajeun urang mah geus mere solusi eta mah heuk daek teu kajeun aya yang bisa balik mah. Aduh, aing. Ngageunang awak sagede kebok kieu. So, milih mana mending di dieu mending balik. Terserah eta mah urang mah. Heuh bae atuh Mang lah. Deui we urang mah moal amat. Heuh bae lah. Bae daripada teu bisa balik urang. Sok atuh. Nganung tadi dia posisina didinya ngajongko heula di dieu. Jongkok. Heeh. Aing mah bisi. Heuh bae lah. Sok, jajangpean heula. Bismillah. Bismillah heula nya. Heeh. Sok, bismillah 3 kali. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Ayeuna ganong mang nikah balik. Aduh. Mang berat, Mang geuningan. Wayahna ieu syaratna mun hayang bisa balik. Bae tau ge. Atuh Mang sabrina tunggu heula, hese udah kitu mah. Siap. 1, 2, 3. Bisa ketemu. Masih.